Ya, panen itu sel. Panen naon, Cek? Eta tangkal sampe. Mengobutian. Tah, emang orang boga kebon. Ngomong-ngomong, si Tiara kemana nya? Si Tiara ngomong nama kerpulkan. Pulkam. Di Pulkam dia naon? Pulang kampung, Di Cek. tai kambing. Tai kambing. Pulkam meureun. Pulang kampung meureun. Bukan ke tai kambing. Tah. Kandak pilek di urang. Cek. Hah? Ai si Iki ke mana? Naon kan balik-balik ulin tuh kan. Ini nanya kena si kerek naon bogo. Tuh bogoh Tuh ieu. kan teu bogo. Ari eta paniti gede teuing. Naon? Eta paniti meniku gede. Oh, iya paniti. Tadi nek make jarum pentol. Neangan teh kajuluan, leutik kan jarum pentol yo mah paniti Aladin. Dipake Aladin. Asa keur panitian itu yo orang pasur rambut ngula mesat. Ya ini terpaksa kapanggilnya mah geus ieu. Rumah. Cek. Nah, Aja sok miluan Bang Emok tara. cara cuma cara pilukut nu kitu. Nah, barang riba masalah duit. Mana di jahat tuh kan eta nya duit nage. Haram cenah, Cek. Oh, haram. Oh, gitu, Cek. Tuh orang cak ustad ge cenah. Sakit bisa di sana teh di lautan getih, ngabang. Kumaha teh dosa cak ustad ge dosa. Halo? Oh, kadang. Cek, orang balik ke nya. Yo, Mikum. Waalaikumsalam. Balik heula juga si Gede Imah si lagi balik. Iki, saya di mana Iki? Mana tuh budak Imah Imah? Mana tuh budaknya Ki? Wah, siapa kenaon di dinya? Kenaon? Nyao nempel we di dieu. Wah, labatan patung. Siap kenaon di dinya wae ayo orang kunjur ayo. Di dinya wae kenaon? Ayo ka dieu. Ayo teu long. Iki ah gitu ya. Ai nong ka dieu, Cuk. Nah, dia kali dia tak menahan. Dari is. Ai jam geus kurang teh ngariskeun wae ah. Dira cenah jadi imah. Abang gowornya Imah. Nah, kan orang duitnya di mana nih anu teh harares enak pun. Zaman geus kos kieu pan harares usaha ge. Bisa orang usaha kesel gua aja di sok kemana wae neangan duit. Jadi pinter. Wah jadi lalaki mah kudu bisa tanan aja atuh. Usahakeun aja, bantu gitu. Ya kerja usahana na tuh urang ge. Ya usaha mah naon atuh dagang-dagang sedekah tuh kos kertal urang. Ambungan Tapi lumayan. embung ah. Teu bisa masak urang, Cuk. Nah, yo kan tuh diajar masak mah. Tuh lalaki teh we pinter masak kapan jadi juru masak. Nah, Teu juru masak. bisa teu meunah. Masak anu lain di juru teh naon masak anu di juru. Naon juru-juru? Di juru masak bisa jadi juru masak. Guru apa juru? Juru masak. Tapan ke suka dia menang naon ke Allah ridho sebelum sia. Mere rezeki mah naon atuh halal. Apa-apaan naon? Loba abang tapan mah sia. Sing batur teh di Gunung Galunggung. Apa mah di mana lagi bisa di kebun ge bisa, di cangkalan anu demprak. Di cangkal sampo di bisa. Mental amalana ka usah atuh, ke usah diberes ya. Apa ini gak salah apa bisa memang duit tuh kuban dijabah sugan baik minta ti ustadnya Nyaho. ya Allah dasar kan yang imah itu nih orang yuk embung kumaha Eta nyaho, orang teu nyaho kabeh. ulah tanya wae ulin ka ustad mah tadi beres Nah, itu mah males. nih aku betul males tong ulah era di mang mah
Yang ramalan ke Ustad itu Ustad dibere jalan ngabuktikan anak kan Ustad bisa mau aja main nama di tangkal sampo gak bisa main nama itu orang tapat tangkal sampo anu gembel ayah ramalan tinggal ngejalanin ulang bung aja lu mau ulah eraan budaya kayak era mesti orang sebut ngangkat ke Ustad gitunya ayo bulan angkat ulah era maka aja ayo guys. Assalamualaikum. Nah, cek Pak Ustad, cek. Kemana emang iki? Tuh Bang, itu ek mana? Ka Pak Ustad. Heeh. Tak ya. Awe Pak Ustad ada kulin. Aduh. Tuh. Salam. Nah, cek tadi si iki geuning kapan ge di dia tah rek Mas. Kita ke Hima, kita ke Ustad nanya ke kita yang lagi usaha naon gitu usaha naon cina mau hampang cina saya mau hampang Oh, nya berat sama da kudu gawe. saya mau hampang sama kabeh berat Kudu gawe. Kudu gawe. Teu mau santai gawe mah menyamang duit mana. kudu keluar kesang Heeh. Biasa lah. Ate keluar kesang aku mah teh lain digawe ieu atuh Nyaho. ibu utang anu bae duit emang naon Mau misalkan muja mah maneh musik barakat oh haram muja teh mana. Mun arek mun hayang amalan aya amalan. geus bere kentar eta amalan tah Tapi bisa teu. pas Kita mana katakan kade gelo. Mana? Amalan teh ya. Cuma misalkan maneh tuh tenan tuh di kebun bola itu gitu. Kemana kali itu ke kebun? Cara nanya ingat-ingat ya. Maneh ke kebun lempang. Arek sore, rek berang, rek puting sarua wae. Ya. Ke kebun tah. Namun misalkan geus nepi langsung diuk. Diuknya kieu, sila. sila halus Masya Allah, niatkeun. Bismillah Gusti. Pamugi abdi menang naon kita. Disebutkeun. Ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bari zikir. Ingat terus ya Allah. Tapi sholatnya sing bener. Kamu sholatnya bener mah angger we da Allah ge moal merenan naon dari mana? Itu berkah sih ya. itu berkah Kudu kitu nya. Bari sholat. Tapi lo bilang bentong wae. yang kajian imah Ustad Ya, gimana goreng wae Berancar rezekina, sholatna benerkeun heula. yang boga duit cenah kita yang boga duit tapi imah gimana yang halus yang make pantol buah teh teh pantol buahnya Aku sudah mau banget. mumpung Yang bisa wae, ada mana daek mah gawena atau apa kita nana entar di tapaan mah. Kayak bisa yang nama ge eta mah ke insyaallah lah menang naon gitu. Ini orang tadi kali ge sekalian naik nempo kebon cuy. eta paling cenah pantol buah mah cenah ngasihkeun motor babari teu boga motor teu boga naon bikin buka motor Dari motor saha. kan batu Oh, iya mah anu ngadang-danan merenya. Ngadang nunda. Oh, meureun. ngayangin pantol di bab dua tuh orang boga duit heula atuh tah Nah, mun arek kieu ki. Atawa rek ayeuna ge ya. Ayeuna posan ka kebon ge. Nek ka kebon ieu teh rek kontrol. Bukan misi kebanjiran kumaha. Kayak ayeuna maneh. Mun arek ka kebon. Deket tangkal pandan cenah naon. Pakaian tangkal pandan gitu. Sok mun arek mah tuh kayak bener itu nya. pandan seungit tuh pandan Oh, anu deket takal sewu tuh aya tuh. oh Nya, dinya berarti nya. Kita apaan weh? Gusti nih tapi apa? Kieu. Nah, kayak geus itu harap. Tungguan we. Minimal tapana 3 jam. Atawa misalkan hayang lebih halus 5 jam. Ya. Siapnya. Itulah sama orang mah. Enak. Enak ka itu kebon je ah. oh Kita kontrol itu ya bisa. Senang sok. kan panitia geus datang teh heula Oh, iya rek sekalian liwat tadi si Iki. Eta neangan. Assalamualaikum. Mbak nuhun Waalaikumsalam. Geus aya di hareupeun sia, berarti saya milik sia eta. Gerak tapaan gitu. Ada yang dulu tuh Ustaz nya, tapaannya nggak di mana, nggak nanya. Baik Gus.
Iya sugan. Ingat abdi tapa lillahi ta'ala Allah. Nah, iya cen yang menang benangan teh. Apa? Weh, cincin. Cincin. Wah, beres. Wih. Ini cuma beres lah. Balik ah kasih ke kom. Cek. Naon. Menang, Cek. Tuh, tak lagi naon nak menang tuh. Cincin gini iya. Ang kasyata cincin orang bingung iki. Hah? Nyaho, teh nyaho. Ang kasyata iki cincin Teh gini. nyaho. Longgar jadi mah tuh. Ya pakai sebelah dia eta mah. Oh, juga nih. Ih. Taruh mah. Buke, longgar terus. Itu mah. Oh, Tapi dia semua tuh. yang ngaranna jempol. Gitu. Dia mah longgar kabeh gitu. Gitu. Ini kasyata naonnya ieu. Sukan kos bisa kos di TV teh bisa minta tilu permintaan gitu. Oh, 3 permintaan teh ya. Oh. Kalau longgar teh kira longgar kieu gitu. Ya, naon yang minta heula naon Oh. gitu. Minta daharun juga, disuguh sugan ieu. Ya. Daharun juga. Daharun tuh orang neangan ieu. Oh, sesungguhnya naon nanti ieu. Ya. Minta 3 permintaannya. Kieu sebenarnya kieu cuma bantu untuk kali itu, cuma tanya. Iki nu kali itu na. Kemana orang kieu kentak, tapi kieu keun. Ya ieu. Minta jagong. Minta minuman gitu nya. Gua aja masih temampan, pernah cuman untuk kali itu untuk apa? Atbe hayang keripik jagong jeung minuman. Saya minuman mereka. Bener sih Pi. Minta 1 permintaan ya tanya. Oh, nak rezeki lu. Bener ini mah. Alah. Itu ini minuman lain cocok-cocok. Oh, nggak gula. Hebatnya. Hebat. Ya. Hebat dah keripik jagung beres dah. Ieu juga isukana deui. Gua ada permintaan deui dah. Heeh. Yang minta nangis ya, benghar. Ya. Gua duit. Yang kayak ngawe ah. Coba duit beren. Yang kayak ngawe. Enggak wajib gua. Bener gitu. Hayang tadi tumponan eta. Yang keripik jagung aya, yang minuman es aya. Ya ketinggian aku aja ya, mesin logit itu teh. Nah, lokal aku aja. Enak. 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 Asin. Hah? Asin. Nama kamera atuh yuan. Sedang colangan. Hebatnya. Tuh lama motor ke budak leutik. Emang orang budak leutik. Oh, rencana yang kawinnya. Heeh. Minum, boleh. Muka kabolan. Ya apa nah? Apa nak? Sebut. Itu gua masalah orang tadi bola dita. Sebenarnya ni batuna orang nampona di eta teh. Dipantau tuh kan. Kuang cahang ya. Halus am cincin teh mah, halus cincin teh. Halus banget cincin teh mah. Permintaan naon buah deui. Halus sedang cincin ya. Halus. Herang. Burut. Rowas, kucing. Rowas.
Cak, cak, inaon cak? Cak, cak. Naon ka dia? Duh, cuy, naon cuy nyeri cuy. Daripada sia burut tak bongar burut teh sakeun naon atuh teh. Tanpa daksa, lamun deui orang minta cager deui. Cager. Ini jahat. Cager. Mun kitu geus teh bisa ditapan 2 kali ye. Makanya orang yang kita bongar meureun kan jadi miskin deui. Jadi sengsara deui urang. Buahan. Daripada sia bongar mendingan cager gitu. Daripada buruk bongar. Nah, dengan cager gitu. Misalnya genting orang genting miskin ya. Nah, ini kena miskin daripada buruk mah. Cuy cager cuy. Bagi panjang aja kita cager itu daripada bongar buruk, yang mendingan dia cager. Daripada bongar urang buruk, berangkat lumpang. Dengan cager emang aturan ke Allah, orang miskin dia kajen, ada yang miskin daripada buruk. Wah. Nyata, ini nama dicager mah batu menang, kita pandai gitu, daripada buruk menang itu, miskin doang deh, karena namanya miskin deh orang pakai guys batu nata pakai, nah gitu guys. Halus ya. Lah, leungit. Ini balik dari kanggo nomor 6. Suwe. Ada aja ah. Antu siap kalau di leungit kalau lain walau-walau kajian dia pikir leungit mah itu mangga lain milik kurang meureun lain nasib kurang terus dengan tepun lah